Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun si Bopeng biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka piraku deui we Kang Bopeng. Ami mah teu sirikna molotot, teuing ngadadak sebel. Kontan getihna naek ka luhur. Boga rasa dihina, dicampelak ku pantar badega. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Najan bener ge winara ayeuna di dinya teh maguron. Tapi ari seueuhanana mah teu beda we teh hiji badega. Nu purah diutuh eta. Komo upama seug nilik rurupaanana. Nu beunang disebutkeun teu parok jeung batur. Asana teh kulancang naker. Teu ngukur kakujur, teu nilik diri pribadi. Sababna nu matak ami mah ngadak-ngadak musial. Cacakan upama teuras inget kana hampang biritna tur sakitu satyana mah. Winara teh geus tangtu bakal dicarekan lak-lak dasar nya-nya. Ulah sok lulucon adi nyarita teh Kang Bopeng. Ami mah nyarita deui. Mereketkeun maneh nahan ka keuheul. Teu pisan-pisan lulucon atuh Nyi Mas. Salaresna Kang Bopeng teh winara nembalanana rada ngaharewos. Bener eta teh Kang Bopeng. Ami mah ngeugeter sorana. Satekah pola nahan amarah ulah nepi ka bedah. Tapi no damel Nyi Mas. Nya maksud teh upami kabiruyungan ku milikna Nyi Mas teh sejak didamel jimat paripi. Winara ayeuna mah tatag nyaritana teh. Mantong Kang Bopeng, teu make pilueun ngaraeutan hate Mimah. Akhirna Mimah ngan ukur semet bisa ngarahu. Parius, luk manehna tungkul. Duh. Ampun paralun Nyi Mas. Teu pisan-pisan Kang Bopeng bade ngaraeutan manah salira. Maksad teh Nyi Mas teh sejak didamel puputon jimat paguron. Tug dugi ka pakotrek iteuk. Ulah dugi ka papisah deui. Nya gampang ulah papisah mah Kang Bopeng. Kang Bopeng na we ulah dicabeuli lahan deui ti dieu. Pasti salirana oge bisa babarengan jeung Mimah. Kitu tah. Teu kudu ngahiji jeung Mimah. Ami mah mapatahan. Cohagna mah nolak.
Bari jung manehna nangtung nu satuluyna ngeteyep lalaunan ngajauhan Winara. Maksudna mah ku Winara alias si Bopeng teh rek dituturkeun. Tapi ngadadak ngaregog kareret aya nu noong di luareun pagar. Gancang ku manehna disampeurkeun. Ari breh teh sehoreng Kisaca tita tadi teh kokotetengan we neangan manehna. Kenaon adi? Ngadon nguyak wae di kebon. Kisaca nanya bari nyarengeh. Minangkana mangagonyak dumeh kapanggih paduduaan jeung Amimah. Kawas nu ngahaja nyingkurkeun maneh. Henteu. Winara nemalanana teu hulu teu buntut. Ceg we kana leungeun Kisaca. Dibawa ka hareup bari teu lemek teu nyarek. Kasampak teh semah-semah geus hempak. Ngaberes dariuk dina bangku-bangku awi dadakan. Disanghareupeun ku Bah Widura nu digondeng ku Mang Mulhi. Koloyong we atuh Winara katut Kisaca nyampeurkeun bangku nu aya tukangeun Bah Widura. Gek dariuk. Sabot kitu jung Bah Widura nangtung rek ngamimitian biantara pikeun ngajelaskeun ka semah-semahna. Para mitra sadayana, wilujeng tepang sareng hatur sewu nuhun kana kasumpinganana. Pokna tatagnaker minangka bubukana. Nu satuluyna mah para lakwe Bah Widura ngadadarkeun hal-hal anu aya patula patalina jeung Nyi Amimah nyaeta incuna pribadi. Dijentrekeun kalawan tandes yen ku kadatanganana semah-semah nu maksudna pada miharep kanu jadi incuna teh kacida ngarasa bungahna. Tapi papadaning kitu ngarasa bingung lain memeusan da puguh nu rek miharepna teh lain saurang. Dina kituna supaya adil pikeun sakabehna kapaksa rek diayakeun pasanggiri. Sing saha nu bisa manggihan mustika Tridharma eta anu baris ditarima pikeun pijodohan incuna. Kugurat badagna putusan Bah Widura minangka tanjakan pikeun sing saha wae nu miharep ka Nyi Amimah. Ngadenge putusan Bah Widura kitu nu keur hempak teh ujuk-ujuk moyeg we saheng teu puguh dengekeunana ngarasa teu sugumaeun meureun atawa memangna teu kahartieun bahwa kunamah teu nyahueun meus-meus acan kumaha rupana jeung kumaha wujudna mustika Tridharma teh. Keur kitu jung aya nu nangtung bariat urang leuweunggaha nu diukna panghareupna jep nu kerecok tinggerendeng teh ngadadak jempe kabeh-kabeh paneteupna manco kanu nangtung. Pangapunten Bah Widura, aya nu bade ditaroskeun. Ceuk bariat sorana cukup bisa kadenge ku sakur nu aya di dinya. Mangga, bade naroskeun naon? Bah Widura bari neuteub. Eta tina perkawis mustika Tridharma. Kumaha eta tarupina? Kumaha wujudna? Sareng kana naon maunatna? Sim kuring teh nyuhunkeun dijelaskeun malar teu ngatog milarina. Geus kitu mah gek bariat diuk deui dina urutna. Saderek bariat miwah sadaya para mitra. Perkawis mustika Tridharma teh hanya kanakar teu tiasa dipaparah kumaha rupina sareng kumaha wujudna. Namun sanaos kitu ari ciri wancina mah aya. Nyaeta moal tutung ku diduruk, moal laas ku dikumbah, malah moal baseuh-baseuh acan. Najan dipek-prek, moal pajemet. Dupi maunatna teu kinten ampuhna. Tah sing saha anu tiasa ngawasa kana eta mustika tos tiasa dipastikeun yen salamina ku melendang di alam dunya ieu
Insya Allah hirupna bari salamet. Itu tah para mitra sadaya sakadar gambaran mustika tridharma teh. Mugi sadaya mafhum. Bahwidura nutup kateranganana. Ya ratu teu kantenan rupina sareng wujudna mah. Nya kumaha tiasa ngayakinkeunana boh tulen atana palsuna. Wikanta nyelengkeung. Wah teu kedah hariwang. Kaula nu bakal bisa nguji mana mustika tridharma tulen sareng mana nu palsuna. Kitu tah para kanca mitra. Upami laras-laras daria kana soal ieu mangga tanjakan ti kaula geura laksanakeun sareng geura buktoskeun. Bahwidura teu beda we ti nu mungkas bari langsung ngajurung laku. Moal jair teh Bahwidura. Sarbini nu padumukanana diparinggi situ bagenit menta kapastian. Daya bayana. Nunggaran Widura ti padepokan Gunung Guntur mah. Tara lancalinci luncat mulang udar tina tali gadang. Reungekeun janji kaula. Sing saha nu bisa menangkeun eta mustika pasti bakal jadi pijodoeun incu kaula. Nyi Ami mah. Bahwidura ngajawabna tandes pinuh ku kapastian. Geus karuhan kitu mah. Buriak we semah-semah teh bubar katawuran. Marudun ti padepokan Gunung Guntur. Rek baralik deui ka masing-masing lemburna. Bari itu ieu oge pada-pada ngabogaan tekad anu sarua. Nyaeta rek neangan mustika tridharma. Pikeun nyubadanan tanjakan Bahwidura. Sok sanajan teu leupas tina rasa bingungna nu lain memeusan. Babakuna mah tacan karuhan di mana ayana tur siga kumaha wujudna. Ku kituna teu salah-salah teuing. Mustika tridharma teh sasata teu beda we ti tata rucingan duka teh teuing. Teu kasawang meus-meus acan. Tapi najan kitu kabeh-kabeh teu bisa majar kumaha. Bongan aya kahayang ari saratna kacida beratna. Nya kapaksa we satekah polah kudu ditedunan. Kanca dangu sadayana cag nu marulang. Nu masih keneh tembong ukur meledugna taneuh bayedu garing. Urut cikeneh kagasrukan ku dampal-dampal suku aya puluhna. Nu kari Bahwidura we cungeli keneh diburuan. Dibaturan ku Mang Mulhi Winara Katut Kisaca. Minangka semah matuh nu geus teu bireuk deui. Ari si Mimah kamana cenah? Bahwidura kakara ingeteun ka incuna. Ret ka Winara. Nememha di kebon nun. Ceuk Winara nu dibarengan ku nunjukkeun indung leungeunna. Nuduhkeun ka palebah kebon tukangeun dapur. Kalah ka nyumput. Budak teh bangun teu mikir-mikir kana laki rabi. Bahwidura ngagerendeng setengah nyarita kasorangan. Ayo urang ka ari mah. Ya ka dieu Kisaca. Pok deui kanu keur tingrariung. Bari jung we Bahwidura miheulaan. Atuh Mang Mulhi Winara Kisaca ngabring nuturkeun. Kakara gegek dariuk di tengah imah. Rong heap Amimah norojol gek diuk teu jauh ti Bahwidura. Di mana ari Mimah?
Bahwidura nanya pinuh kadeudeung. Ebreh dina geterna sora. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran ka incu nu ngan hiji-hijina. Durug-durug geus pahatulalis. Kaharti kanyaahna teh teu sirikna ditamplokeun kabeh. Maksud ti kebona ki. Walon Yami mah. Teu nyaksian tadi teh nya. Atuh naon geus beres ieu. Make jalan eta teh awe. Pasanggiri. Bahwidura netelakeun sakadarna. Upami aya nu hasil aki. Ami mah nanya ka Bahwidura. Nya ditarima we. Upami teu cop sareng hate ami mah. Teu bogoh. Kitu maksud mi mah teh. Bahwidura kalah kamalik nanya. Sumohon aki. Ami mah rada-rada ngabelehem. Gilar panona sakilat ngareret kanu tiluan. Ngabarengan beungeutna nu ngadadak bareubeu. Dayan mi mah teu bogoh gitu. Nya tetep we ku aki teh bakal ditarima. Bahwidura tanes naker. Duh, kumaha tuh aki? Can naon-naon ami mah geus muringis. Bakuna mah geus kasawang ti ayeuna keneh. Kumaha piraseunana upama boga salaki kanu teu cop jeung lelembutanana. Nya teh kumaha ami mah. Wayahna we. Keun perkara bogoh atawa teu bogoh mah tinggalkeun lanan. Tong teuing dipake ukuran. Lantaran perkara eta teh tak can puguh dipake jaminan pikeun ngahontal karukunan jeung kabagjaan nu laki rabi. Oge ngeunaan raja kaya. Eta ge sarua teu bisa dipake dasar aneulan pikeun ngudag kabagjaan ngawangun rumah tangga. Tapi mun boga salaki kajama nu luhur budina, jembar panalarna, sabar, tabekal, tur bisa ngadalian hawa nafsuna. Geus pasti. Kabagjaan laki rabi teh bisa kapimilik. Sok sanajan ngan saukur mangrupa sakotret seuneu dina kaayaan poekna merdong peuting. Sabab hal-hal nu ditataan bieu teh ngancikna ngan ka jalma-jalma nu mibanda tur ngawasa mustika tridharma. Nyaeta mutiara pibekeleun hirup kumbuh. Kitu tah mimah. Nu batak wayahna we. Dina perkara neangan jodoh mah hidup teh teu kudu mawa karep sorangan. Daek teu daek kapaksa we hidup teh kudu daek narima kana pangjeujeuh nu jadi aki. Antaran aki teh nya kanu jadi incu. Nyaeta hidup sifatna. Semet dinya reg Bahwidura eureun nyaritana. Hayang nyaho heula kumaha tumerapna kanu dipapatahan. Tapi ami mah ngan ukur semetungkul we ngaruk bangun saregep jigana teh. Dari pikiranna mah ngadon cus-cos kaditu kadieu. Ngan nyakitu asup ti ceuli katuhu kaluar ti ceuli kenca. Kukituna papatahna Bahwidura teh katampana ku ami mah teu beda we ti cai dina daun talus. Nyorodot ngaleos taya urut-urutna acan. Upami kitu mah Pak Guru atuh nu kasebat mustika tridharma teh mangrupi batu permata. Winara pipiluhur nyarita babakuna mah hayang nyaho we suganan ku Bahwidura diterangkeun. Mangkaning apan manehna oge aya karep rek pipiluhun. Paribasa lauk buruk milu mijah. Kabita susuganan aya jurig tumpah kuda kabiruyungan ku milikna. Kalaksanakeun ngabandang bentang padepokan. Ongko pangna manehna lunta oge. Maksudna nu poko mah rek neangan cinta sajati cenah. Sajabana rek neangan deui ilmu pangalaman teh. Kumaha Bopeng? Mangrupa batu perbata. Aja teuing atuh. Bahwidura
jiga-jiga nu rada ngarenyu serileutik. Teuing saperti batu, teuing mangrupa naon. Nganu teteh lama Mustika Tridharma teh mangrupa hiji jimat nu teu kira-kira ampuhna. Bawidura nyarita deui, itung-itung ngajelaskeun. Deuh atuh, manawi teh mangrupi sapertos batu, moal sesah milarianana. Winara alias Bopeng ngagereneng. Nah gitu Bopeng, narek milu maluruh. Bawidura nanyakeun. Boguh katempona Winara teh jiga-jiga nu aya karepna. Laras Pak Guru, manawi kawidian mah. Winara belak-belakan. Kumaha Bopeng? Maneh teh aya maksud rek pipilun kana pasanggiri. Bawidura teu sirikna ngorejat kaget. Asana teh ku teu sangka kabina-bina. Teu pisan-pisan Pak Guru. Abdi mah mung sakadar kabongroy ku mustikana. Winara bari ngaret ka ami mah nu harita kabireungeuh keur molotot. Kapaksa manehna nyumputkeun maksudna nu sabenerna. Hariwang. Bisi ami mah mokpok-mokpokkeun. Kapan tadi ge? Waktu keur di kebon. Ami mah teh geus kitu pok-pokanana. Digeplakeun mah matak era paradah we. Mangkani hareupeun Bawidura pisan. Tur keur aya Mang Mulhi jeung Ki Saca. Gitunya. Jadi lain rek milu kana pasanggiri. Sanes Pak Guru. Tepuk atuh Bopeng. Kapan Mustika teh syaratna pasanggiri? Bawidura ngajugjugan hate Winara. Sanos kitu Pak Guru. Maksud abdi mah teu aya sangkut pautna sareng pasanggiri. Winara keukeuh. Tapi ari dina hatena mah teu kitu. Upama teh mah manehna nu hasil asa piraku deui we upama teu bisa ngamilik ami mah. Ongkoras inget kana jangjina Bawidura nu diikrarkeun hareupeun para semah teh. Cenah geuning moal lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang. Jadi naon atuh nu dimaksud kumaneh teh Bopeng? Geus pok dieu we Bawidura ngebrehkeun kacangcayan hatena. Nya hoyong ngagaduhan jimat kesalamatan we. Sanes kitu maunatna Mustika Tridharma teh Pak Guru. Winara dari anaker. Nya. Cek Bawidura bari ngahulang. Tah eta margina nu mawi abdi kabongroy. Nya mugi we atuh Pak Guru keur sangawidian. Nya jung bae. Tapi hasil, teu hasil nya kudu datang deui ka dieu. Tangtos atuh Pak Guru. Iraha tuh rek inditna. Enjing we Pak Guru. Nya. Kukula didoakeun sing hasil. Bawidura bari terus we ngahulang bangun aya nu dipikiran. Kanca dangu kawasna geus taya deui badamikeun. Dan nu masamoan teh tuluy we bubar. Ami mah ka dapur nyampeurkeun ka Bisarti. Mang Mulhi kaburuan deui rek beberes. Sedengkeun Winara ngaleos indit kapipir. Dituturkeun ku Ki Saca rek nampolan pisuluheun. Sajeroning digawe teh geletis we baradami. Ki Saca hayangeun milu. Lain rek milu andil cenah. Ieu mah samata-mata rek ngabaturan ki sobat. Bari jeung hayang nambahan pangalaman. Nya bae. Angko perlu we kuring oge kupi batureun. Ulah keung teuing. Cek Winara bari masangkeun pancir. Gambreng dipeupeuh ku kampak. Tujuanana ka mana di? Ki Saca nalengteng. Saheulaanan mah nya urang ngajugjug lemur kuring we.
Urang menta bombolongan ka kolot kuring. Di mana gitu? Di tutugan Gunung Talaga Bodas. Winara bari nancep gendei pancirna. Geduk, geduk dipeupeut. Bray, kai guluntungan teh ngewag jadi belah dua. Tuluy dibelahan deui, disiksik, dijadikeun suluh nu marejeuna gedena. Daerah Wanaraja di Kisaca nanyana tetelepek. Jauh deui ti Wanaraja mah katongo. Walon Winara. Lain adi. Nah bener adi teh katarik kunya ami mah. Kisaca nanyakeun ngaharewos. Nah kitu Kang. Winara malik nanya. Reg digawena eureun heula. Eta we. Bet milu kana pasanggiri. Sok padahal pan kapan Mustika Tridharma teh syaratna pasanggiri. Nya, ku kitu teh mah. Tapi reg Winara nyaritana teu kebat. Kawas aya nu dipikiran. Tapi naon adi? Kisaca beuki penasaran. Taeun Kang. Nya perlu ku mustikana we kuring mah. Winara jadi ngabelek-bek. Nyaritana arap-ap eureup-eup. Bingung babakuna mah. Kudu kumaha nerangkeunana. Ari penyimasna na teu perlu gitu. Bodoh adi mah. Matak naon sakalian. Perlu kasambut. Sunat kalampahkeun lain. Mustika meunang. Nurenjang ka Bandang. Ka Panokang. Kisaca menenorostos. Ditungtungan ku ngahehe. Geus gagabah akang mah. Winara ngagebes. Gagabah naon ari adi. Kisaca nyarengeh. Nya gagabah we. Mi kadangueun maku paguru. Kuriak. Winara teu kebat deui nyaritana teh. Bari ngareret ka Palebah Panto. Moal naon adi? Da lain nyaritakeun goreng. Reci keneh nyaritakeun Okang. Kaos kana bati dagangan we Kang Saca mah. Kisaca ngan ukur ngahehe. Tapi ngagentak manehna nungkup bibirna. Kabireungeuh ami mah kaluar ti dapur. Bari mawa ayakan rek nguneur pilalabeun. Da terus we ngincid asup ka jero kebon. Ninggalang geor kitu tuh. Diteuteub dihareup sieup. Ditilik ti gigir lengik. Ditinggah ti tukang. Pantosna teh piraku teu. Teu kebat Kisaca nyaritana. Kaburu digebes ku Winara. Naon? Winara ngareret. Eta taeun ge adi. Angkat nanyi Mas. Na teu kabireungeuh bieu. Henteu nempo. Walon Winara. Nyakal adi. Meni juga macan teunangan. Ari heg teh. Nu dempokna. Ulah. Meni ngeplok cendol. Bitisna jaksi sajantung. Meni kokolebatan. Jiga nu ngahiap-hiap. Kisaca make jeung kumetap sagala. Dasar Kang Saca mah mata karanjang. Winara ngadelek. Bari terus wegap kana pagaweanana deui. Jedak nuluykeun hanca. Kisaca nyarengeh serileutik. Tapi ceg kana bedog, gedok ngabantuan meulahan suluh nepi kaberesna pisan.
Kanca dangu sadayana. Ari nu sejen mah memang bener baralik ka salembur-lemburna. Iwal bariat nu ti leuweung gaha. Manehna ngagending ka Tegal Jambu, maksudna rek ngadatangan pamana katut duaan baturna. Urang dinya. Waktu ti leuweung gaha mah bebarengan ngabreng opatan. Bariat langsung muru ka Padepokan Gunung Guntur, sedengkeun nu tiluan nyarimpang ka Tegal Jambu. Ngadaragoan di dinya. Ari rong heap bariat mun cengis, pokwe pamana nanyakeun hasilna. Kumaha? Pokna. Teu puguh mang. Bariat bangkenu. Teu puguh kumaha? Pamana kerung. Nya teu puguh we mang. Bawi Dora teh ngadon menta tanyakan nu lain-lain geuning. Dipasanggirikeun mang. Beri barabat we ku bariat didongengkeun ti awal nepi ka akhir. Kitu ku tante. Dasar gede hulu si Widura mah. Was putri raja we make dipasanggirikeun sagala. Pamana jebi bari pok-pokanana ngebrehkeun nu ngandung ka ceuceub. Pantes kituna teh. Lantaran pamana bariat teh nu tayalian ti Sahria. Ari nuduhan deui Sukama jeung Kasdi anu dina sababaraha ulas taun katukang kung si Nandasa Mas Jantea bapana Amimah. Anu kaayanana ayeuna malah ti harita malabur ti lemburna sarta terus tetep tumetep di leuweung gaha. Nya make pasanggiri soteh bane we loba ting nu mikaharepna kapan. Sukama mairan obrolanana bariat. Nya batak naon. Pasanggiri ngadu jago. Anggung tah ki bariat mah moal nepi ka eleh. Goreng-goreng na oge. Teueuh leuweung gaha muridna. Bah bagejid. Sahria teu sirikna ti popolotot. Ya memang kahayang abdi ge kitu mang. Ari ieu bet kalah ka nitah neangan Mustika Tridharma. Bariat bangun hanyelu. Naon cenah Tridharma teh bariat? Nah mangrupa batu ahli atawa naon? Sahrial sewot nanyakeun. Aduh kamang. Udah Bawi Durana sorangan oge da teu nyaun. Mung cenah Mustika Tridharma teh maunatna kana kasalametan. Bariat bari garu-garu teu ateul. Anak itu mah ngawan dusta si Widura teh. Alasan dijanjieun. Aduh ka atuh mang. Lain ari pikareupeun bariat kumaha. Rek terus neangan Mustika Tridharma nu can karuhan aya eueuhna. Sahria nanyakeun pamaksudanana. Aduh ka atuh mang. Bingung abdi teh. Balona ngaruk. Kudu bingung-bingung. Ya hari bener mah bariat. Maksud kanjuna si Widura. Urang paling we beres. Sahria ngasongkeun saran. Semang. Bariat ge jol-jol giak we. Nah mah kitu bener. Sabaraha urang pangeusieuna Padepokan teh. Lalakina mah mung tiluan. Bah Widura, Mang Muhi sareng si Bopeng. Nya muridna keneh Bah Widura we nu beungeutna garok sesakuris. Bariat ngajelaskeun. Geuning eta hipunaker. Oke lah ke peuting. Urang jora we ka tempatna. Ngan si Widura nu kudu dipikah hariwang teh. Hurup we ku Sukama jeung Kasdi. Sahria bari ngaret kanu duaan. Nya. Gon si catok wis mah bagian emang. Sukama haget nakar bari nyarengeh. Katembong kuntuna karehol nyenghol.
Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.